Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yustahabbu jeung disunatkeun naon taghtiyatul aniyati nutupan pirang-pirang wawadahan walau kana bi'udin sok sanajan ku ayeuna kayu sawaun kana fiha maun nya kitu ayeuna sarua bae dina jero na teh cai am goiruhu atawa saliyana eta kadaharan jeung sajabana. Lailan dina waktu penting am naharon atawa dina waktu berang. Li khabari syaikhaini karena ayeuna hadis Bukhari Muslim an Jabirin anu diriwayatkeun ti Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu annahu bahwasanya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadauh Gotul inaa nutupan aranjeun kabeh al inaa kana pirang-pirang wadahan wa aukus siqaa wa auku jeung naliar aranjeun kabeh asyiqaa kana wadah cai tina kulit. Wa fi riwayatin jeung dina riwayat sajen lahuma masih ti ayeuna Bukhari Muslim. Khammir aniyataka khammir nutupan anjeun aniyataka kana wawadahan anjeun. Wa kurismallaha jeung eling anjeun ismallaha kana jenengan Allah taala. Qala parantos ngadauh saha ala immatu pirang-pirang imam wa faidatu zalika jeung ari paedahna eta nutupan oge nalian wawadahan. Maksudna asiko teh ayeuna kapungkur orang Arab sok ayeuna nampung cai ku rupa wadah cai tina kulit nyata ngaranna asiko gitu. Di talian ayeuna tutupan nutupna teh di talian gitu. Lamun ayeuna mah cara botol gitulah. Wa faidatu dalika jeung ari hikmah ataupun faedahna eta nutupan atawa nalian wadah cai teh wadah wawadahan teh nyata min salasati aujuhin tina tilu arah tina tilu segi. Ahaduha anu salah sahijina matabata nyaeta perkara anu tetep min annahu tina saanyana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadauh nyaeta paedahna ka hiji teh ayeuna aya dina hadisna kanjeng Rasul bahwa mantena ngadauh inna syaitana la yahullu siqaan saanyana setan eta moal nyicingan kana siqa wadah cai tina kulit wala yakshifu inaan jeung moal muka kana inaan wawadahan anu aya tutupan gitu. Terusna setan moal bisa nyicingan ayeuna tempat cai jeung wawadahan anu ditutupan ataupun di talian. Taniha maja fi riwayatin anu kaduana paedah kaduana nyaeta perkara anu datang di riwayatin dina riwayat na li muslimin dina riwayat li muslimin masih ti Imam Muslim ti Imam Muslim annahu saanyana kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadauh kanjeng Rasul inna pisanati saanyana dina hiji taun lailatan aya hiji peuting yang zilu fiha wabaun anu turun dina eta peutingan teh naon wabaun wabah la yamuru bi inain anu moal pati-pati ngalewat bi inain kana wawadahan laisa adaihi anu henteu aya pikeun eta wadah teh naon gitu tutup-tutup au siqaun atawa tali laisa alaihi wikaun au siqaun atawa wadah cai laisa alaihi wikaun anu henteu aya talian illa nazala fihi angin lungsur turun fihi dina eta wawadahan teh min dalikal wabah nyaeta tina pirang-pirang wabah penyakit wabah. Tegasna ayeuna dina hiji taun teh bakal aya peutingan anu mana dina eta peutingan teh turunna ayeuna penyakit wabah kana wawadahan anu henteu aya tutupan atawa wadah cai anu henteu aya talian gitu. Eta paedahna anu nutupan kana wadah mah eta diraksa tina penyakit wabah anu sok nutupan kana wawadahan mah gitu. Salisuha siyanatuha ani najasati anu katiluna ngaraksana ayeuna tina pirang-pirang najis. Wa nahwiha jeung saupamana gitu. Jadi lah naluri manusia ketika ayeuna nutupan wawadahan ya pasti supaya henteu kanajisan jeung teu katibaan ku sasatoan. Adapun ayeuna sato anu seperti laleur jeung cak-cak anu ladama lahu sailatun anu henteu ayeuna aya getihan maka eta mah henteu najis hukumna di mana ayeuna keuna tiba kana wawadahan urang kan kanjeng Rasul ayeuna nganjurkeun di mana ayeuna laleur asup kana wawadahan urang kana gelas minum urang maka kerelepkeun ulah maka diangkatkeun keluar tapi kerelepkeun heula. Nah make kitu sabab dawuh kanjeng Rasul dina sabelah sayapna laleur teh eta aya racun
Nah dina sabeulahna deui aya penawarna, maka lelepkeun ku anjeun tata si laleur teh geus dilelepkeun kitu akan dahar guys pikeun nu beuki mah henteu atuh nya piceun kitu nya. Maka insyaallah eta salamet tina racun eta laleur sabab geus ditawarkeun aya penawarna tina sayap sabelahna. Qad amila ba'duhum bisanati fi taqdiyati. Ayeuna geus migawe sapalih ulama kana nutupan bisanati kalawan sataun fi taqdiyati dina nutupan wawadahan bi'udin ku kayu. Wala budda min ayakula jeung perlu ayeuna urang kudu ngucapkeun ing dawadihi dina nalika nyimpen ayeuna kana tutup dina nalika nutupan eta wadah kurupa doa bismillahi hadza ghitauka. Aya doana, doa nutupan botol, nutupan gelas, nutupan naon we pokona sakur-sakur wawadahan aya doana. Bismillahi hadza ghitauka. Kalawan nyebaca dengan zat Allah Ta'ala hadza ari ieu eta ghitauka tutup-tutupna salira. Wa yaqulu ing dasti'abi ghitaihi nalika ayeuna doa nalika mukakeun tutup botol ieu tabaraka bismillah. Min ghairi ziyadatin hadza ghitauka min ghairi ziyadati hadza ghitauka kudu make ayeuna hadza ghitauka tapi sakieu tabaraka bismillah. Maha suci maha berkahna Allah Ta'ala bismillah. Kaula minta tulung kalawan jenengan zat Allah Ta'ala. Geus kitu ya sanu aya don jeung disunatkeun deui ika usiqai nalian ayeuna wadah cai tina kulit wa itfaun nari jeung mareuman seuneu ing danaumi dina nalika rek sare wa igala kula babi jeung ngonci panto ing dal maghribi nalika manjing waktu maghrib wa jama'as sibyana jeung ngumpulkeun ka pirang-pirang budak gitu dina waktu saya ngomong teh dina nalika manjing waktu maghrib gitu. Katanya kitu fi Umdatul Rabih dina kitab Umdatul Rabih ma'ah hadiyatin nasih serta aya kitab hadiyatun nasih. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab.